Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ngalajengkeun pasal salajengna dina kitab Taqrib. Paslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Ieu pasal mertelakeun bag-bagana istinja sareng adab numponan pangabutuh atanapi mijeun. Wal istinja wa ngaran istinja wa huwa ari istinja eta min najauti syai'a dicandak tina lapat najautus syai'a hartosna megatkeun kuring kana perkara. Aya tegasna koto tuhu megatkeun kuring hu kana syai'. Faka'annal mustanji maka sapertina jalma anu istinja dayak to'u megatkeun ieu si mustanji bihi kalawan istinja al-adza kana kokotor atau pilaraan an-nafsihi tina dirina jalma. Wajibun eta istinja teh hukumna wajib min khurujil bauli tina pirang-pirang kaluarna cikiih atanapi kahampangan wal ghaiti sareng kaabotan atanapi sareng tina sabab miceun bil ma'i kalayan nganggo cai awil hajari atanapi nganggo batu wa ma bi maknahu sareng perkara anu samakna sareng hajar atanapi batu min kulli jamidin tina saban-saban perkara jamidin anu kesat tohirin anu suci qoliin anu tiasa nyusut ieu jamid goiri muhtaromin ti salian barang anu dimulyakeun ku syara atanapi ku agama. Walakinna sareng akan tetapina abdolu langkung abdol naon ayas tanjia istinja si man awalan mimitina bil ahjari ku pirang-pirang batu summa diterus yutbi'uha dituturkeun itu batu sanian ku kaduana bil ma'i kalayan nganggo cai. Wal wajibu salah satu mashatin wal wajibu sareng ari wajibna istinja nganggo batu eta salah sumasahatin tilu pirang-pirang usapan. Jadi menganggo batu mah kedah tilu kali usapan walau bisalah sati atropin sanaos ngalayan tilu pirang-pirang salah sati atropi hajarin tilu pirang-pirang juruna batu wahidin anu sahiji waya juju sareng wenang naon ayak tasiro ngaringkes milih saha al mustanji jalma anu istinja alal ma'i kanu cai wungkul awi ala salasati ajarin atawa milih kana tilu pirang-pirang batu
yunko anu ngabersihkeun bihina kalayan itu tilu batu teh naon al mahalu kana tempat najis. In hasola lamun mahasil inko ubiha ngahilangkeun najis biha ku itu ahjar. Wa ila zada mau ila maka lamun wa ila mak sareng mah lamun teu bersih itu nganggo batu zada maka nambahan jalma alaiha kana itu ahjar hatta yunko sehingga bersih itu najisna atanapi mahalna atau napi tempat najisna. Janten minimalna tilu nganggo batu teh tilu madi nganggo batu. Tah lamun seandainya nganggo batu dianggap teu tiasa ngabersihkeun maka kedah ditambihan eta batu. Wa yusanu sareng disunahkeun ba'da dalika saparantosna yanko saparantosna bersih atas litu tilu kalian anu katilu kalina Paidza roda maka mun karep si jalma al iktisara kana ngaringkas milih ala ahadihima tina salah sahijina palmau maka ari bebersih nganggo cai abdalu akata langkung utami tinimbang bebersih nganggo batu. Jadi sadaya nama bebersih nganggo batu abdul nama teras dituturkeun kaduana ku cai. Tapi seandainya aroda si jalma iktisor kana ngaringkas istinja rek milih salah sahijina antara dua perkara antara batu atau cai maka sareng musannif maka istinja nganggo cai eta langkung afdal li annahu karna sanyana bebersih nganggo cai eta yuzilu ngaleungitkeun itu cai ainan najasati kana ain najisna wa atharoha sareng tapak najis kanapi bekas najis jadi bersih ain sareng asarna. Wa syartul izail istinja wa syartu izail istinja jeung ari syaratna cukupna istinja bebersih bil hajari ku batu alla yajiba eta yen ulah kaburu garing naon al khariju anu kaluar an najisu tegas nama najis wala yantakila sareng ulah pundah pindah itu najis an mahalli khurujihi tina tempat keluarna itu najis. Jadi mun bade nganggo batu tiasa syaratna najisna ulah garing sareng najisna teu pundah pindah tina tempat keluar najis. Walayat ro'a sareng ulah datang alaihi ka itu najis naon najasun akharu najis anu sajen. Jadi syarat istinja nganggo batu mah kahiji ulah garing, kadua ulah pundah pindah najisna tina tempatna, sareng ulah kacampuran itu najis ku najis anu sajen. Fa inin tako syartun min zalika ta'ayyanal ma
Fa inin tako maka lamun narima eueuh naon syartun hiji syarat tinu satilu syarat ngabersihkeun ku batu indalika tina itu syarat izail istinjai bil hajari ta'ayyana maka narima tangtu itu jalmin istinja alma kanu cai naon alma cai. Jadi babersihna teh lamun teu cumpon tilu syarat eta maka kedah bersihna teh udah nganggo cai. Wayajtan ibu sareng kedah nabihan wujuban kalawan wajib saha qadil hajati jalmi anu miceun istiqbalal qiblati kana mayun ka kiblat ala ananu ayeuna kiblat nu ayeuna hartosna Baitullah wahia sareng ari al-an eta Ka'batun eta Ka'bah wa istidbaroha sareng kedah ngajauhan dukangan kiblat si mustanji bisohra'i dina lapang atau tempat terbuka ilam yakun lamun teu kabuktian bainahu antarna si jalma wa bainal kiblati sareng antarana kiblat naon syatirun haharam kana atana pina bukti itu syatir haharam teh walam yablug sareng tetepi itu hahalang sareng tetepi itu hahalang sulusai ziroin kana 2/3 ziro ao balagohuma atanapi tepi itu hahalang kana 2/3 ziro wa bauda sareng jauh itu hahalang anhu ti jalma aksaro anu langkung seueur in salah sati azruhin tina tinimbang tilu pirang-pirang siku ziro biziro il adami kalawan sikuna anak Adam kama sapertos katerangan qalahu anu parantos nyarioskeun kana ieu katerangan sahabat duhum sapalina ulama wal bunyanu sareng ari bangunan bihaza dina ieu qadiyal hajat kasahra'i saperti di lapang bisyartil mazkuri kalawan syarat anu tos ditutur tos dicarioskeun ilal bina'i angin bangunan al muadda anu tos dicawiskeun ieu bangunan di qadail hajati pikeun nyumponan hajat fala hurmata fihi mutlaqon maka teu haram secara fihi fala mutlaqo maka teu haram fala hurmata maka teu haram fihi dina itu bangunan mutlaqon halna mutlaq wa kharaja sareng kaluar biqaulina kalian ucapan orang sadayana ana kana lapad ana hartosna kiblat nu ayeuna naonna perkara kana kabuktian ieu perkara teh eta kiblatan kiblat awalan anu ti heula ka Baitul Maqdisi saperti Baitul Muqaddas istiqbaluhu maka ari mayunan Baitul Muqaddas wa istidbaruhu sareng mangkaran Baitul Muqaddas eta makruhun hukumna makruh wa yajtanibu sareng kedah nebihan nadban halna sunah saha qadil hajati jalma anu buang hajat al baula kana kiih wal ghaiti sareng miceun ilma irraqidi tina cai anu cicing jadi tekengeng jalmi pipis atau kaabotan tina cai anu cicing Ahmad jari ayukrahu fil qalil anapun ari cai anu berjalan
makruhu hukumna makruh fil qalili tina musaitik minhu tina itu cai dunal kasiri bari jeung teu seueur. Jadi mencaina sakedik tah hukumna makruh. Mencai berjalan tapi sakedik hukumna makruh. Dunal kasiri henteu dimakruhkeun dina cai anu seueur. Jadi mun tina cai anu sakedik mah anu berjalan tapi sakedik caina kurang kaampangan kaabotan hukumna makruh. Dunal kasiri henteu ari tina cai anu seueur. Lakinal aula tina buhu atakan tatapina langkung sae urang lebihan oge cai anu berjalan miceun. Lakinal aula tatapina ari langkung utamina eta ijtina buhu nebihan kiih sareng miceun tina cai anu cicing sanaon seueur. Wa bahasa sareng tos ngabahas sa Imam Nawawi tahrimahu kana paharamana tahrimahu kana haramna pipis sareng miceun fil qalili tina cai anu sakedik jarian anu ngalir aurakedan atapi anu cicing. Wa yajtanibu aidon jeung kedah nebihan oge. Wa yajtanibu aidon sareng kedah nebihan oge al baula pipis wal ghaid sareng kaabotan tahta syajarati sahandapeun tatangkalan al musmirati anu keur buahan. Waqta tamrati tegasna waktu keur buahan wa ghairihi atanapi tatangkalan waktu salian nuju buahan. Wa yajtanibu jeung kedah nebihan oge ma kanu perkara zukir anu ditutur anu disebut pitoriki di jalan al masuki et nusok eta jalan teh sok dianggo ngaliwat linasi ku jalma. Pi maudi idili sareng tempat niuhan jalmi soipan dina usum halodo. Wa fi maudi samsi sareng dina tempat panas sitaan dina usum hujan. Wa fi sakfi sareng dina liang-liang fil ardi di bumi atapi di tanah. Wa huwa ari sakfu eta an-nazilu liang anu turun ka handap al mustadiru anu buleud. Walab sukbi sareng ari walab sakbi sareng ari lafaz sakbi eta sakitun anu eta anu ragrag anu teu aya pi ba'di nusahil matni dina sapalihna nasna matan. Walayata kalama sareng urah cumarios adaban halna adab ghairi daruratin salian ku sabab alayan sabab teu aya sabab ku sabab salian sabab darurat qadil hajati jalmi anu buang hajat alal bauli nalika pipis wal ghaid sareng ngising. Wa indaat maka lamun mah aya geroan panggero daruratun madarat ilal kalami kana cumarios kaman sapati jalma roa anu ningali man hayatan kana oray taksidu anu ngamaksud ngabahayakeun itu oray insanan ka manusia lam yukrah maka teu dimakruhkeun naon al kalamu ngomong hina idin dina mangsa darurat. Jadi mun aya oray mah ngabejaan
bila eta orai teh mancok maka teu dimakruhkeun. Walayas takbilu syamsa jeung sareng ulah mayunan panon poe wal qamara sareng bulan walayas tadbiruha kuma sareng ulah mangkeran duanana ai tegasna mayukrahu dimakruhkeun lahu tegasna dimakruhkeun lahu zalika lahu kana itu pagawean hala qadail hajati dina tingkah buang hajat. Lakinna Nawawi akan tetapi Imam Nawawi fi Raudhah dina kitab Raudhah Syarhil Muhadzab sareng syarah Muhadzab qala anjeunna nyarios inna istidbarahuma saestuna mangkeran duanana matahari jeung bulan laisa bimakruhin hukumna teu makruh. Wa qala fi Syarhil Wasit sareng dawuhanna para ulama dina syarah wasit intaroka istiqbali huma lamun mah anjeun ninggalkeun mayunan matahari sareng bulan wa istidbarihi atanapi angkeran mat panon poe sareng bulan sabaun sarawai ai tegasna fayakunu mubahan kabuktian hukumna mubah boleh saja. Wa qala fi tahqiq sareng tos ngadawuh para ulama fi tahqiq dina kitab tahqiq anna karahata istiqbali ma saestuna makruhna mayunan matahari atau panon poe sareng bulan la aslalah teu asal laha kana istiqbal wa qauluhu sareng dawuhanana para ulama musannif wala yastaqbilu ila akhirih al-kha saqitun fi ba'di nusakhil matni eta anu gugur atana teu aya tina sapalihna nasyah matan. Barakallahu li wa lakum mudah-mudahan manfaat.